Ceng, di dia urang ngereha di warung ngerang ngopi heulanan di dia. Aya pi obrolan yang isuk. Menya jika siapa dulu. Aslina aing mah budak dewek. Isuk kawin nu awewe geuningan si Edo, bere ku teu nyaho. Kira-kirana ieu teh nabuh naon euy nu murah samet 50.000 gitu sok. Geus we elektun murah eta mah. Oh, elektun si teh nya dangdut. Sebenarnya mah da ieu teh ngahiras mun bisa mah euy gratis. Jeffrey, bulan itu aya tamu tuh anu rek ngahiras. Apa itu ngahiras? Gratis, Mang. Sorry, kadit coy. Sampurasun, Mbah, punten ngawagel. Mangga ujang. Aya naon mani asar rewas kieu, Jang? Kanu artos abdi teh 50.000. Oyongna beudang nut apa abdi teh kumaha patulung kasih ieu tah boga 50.000 mah. Sia tukang doger monyet nya. Abdi monyet. Aduh, dek na beudang deut elektron. Boga duit 50.000 mana bodoger monyet. Tupi perkawis monyetna kumaha apa? Gampang. Tenang asa daek na bodoger monyet. Tah ieu monyetna. Bapak monyetnya? Nya. Aduh, jiga monyet. Alah, sia tong kitu euy. Amun sia di posisi aing kumaha? Siap sok, tingalikeun nya. Gelis. Ama dek mere ilmu kehidup. Nikahaning si Ken. Cing ka dia yang nyabak ama gelis. Haneut. Apalkeun ieu jampe ti ama. Kumaha ama? Anaking jimat ereking. Gampang. Anaking jimat ereking. Minta disebutkeun ngaran hiji-hijina sok. Aing Sugriwa. Aing Anoman. Sugri Oman tanggal 3 hadirnya. Siap. Berangkat. Aduh, dek na beudang deut elektron euy. Mak iya beuteuh asa tegeuna asa aya nepakan wae mak tingali ku emak. Mana jikannya bak. Eta budak engke geus gerena bakal jadi tukang kendang. Nuhun mak. Kendang elektron. Mama bisa wae. Mudah-mudahan we mak bisa jadi penerus Babeh Berlin. Kang, keur naon Kang? Aduh. Iya kadeulina keur naon Gusti Laing? Kang, nyai teh dek menang saraya ka Akang. Wayahna esuk kudu dae Akang ngalengseran. Aya 25 ieu jang Akang. Teu hayang aing kudu diiras Gusti Laing. Atuh Akang ngamuan atuh Kang nya. Atuh arek diamuan Akang ku nyai. Tong ka mana karep? Ka mana karep kumaha ari Akang? Cing ngarti dan nu hajatna ge Kang dulur urang, adi nyai, si nyai adi beteung Akang. Aing mah cadu kudu dibere salawe euy, aing mah lain seniman hiras, nyai. Pikir aduh. Ya nyari beteung Akang geus ya. Kaduk ka zaman geuleuh tong di dia. Aduh nyari Akang. Ka zaman nyurik. Naon teh? Teuing Kang. Ya anu nojo cabut berenang paku. Naon payung? Boga duit 25.000 mah bikeun we nyai kasih malampir. Daekeun dibere sakitu si eta mah. Urut sinen degung si eta mah komo lamun didegungkeun gerowan nyi malampir. Aya warung sisi jalan rame pisan Citaming. Aduh bisa sakitu mah ngeunaheun teu Henteu yang utah tong ayeuna sora mak bisa leuwih ti mama peut. Maknya mak Tingali dina waktuna.